Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Hadis Arba'in Nawawiyah. Pamitiasa ayeuna urang tamatkeun. Urang dilogatan we wungkul heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Al-Bukhari Syekh Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim fi sahihaihima dina sahih Bukhari jeung sahih Muslim bihadihil hurufi kalawan ieu pirang-pirang lafad atanapi huruf. Bihadihil hurufi kalawan ieu pirang-pirang harap atanapi lafad. Jadi hadis anu ka-37 teh dina Bukhari aya, dina Muslim oge aya. Fandur maka kudu ningali anjeun, ya ahi he dulur lalaki kami, wafaqona maka wafaqona mudah-mudahan maparin taufik saha Allahu Gusti Allah, wa iyyaka jeung ka anjeun wungkul, ila adimi lutfillahi, wa iyyaka jeung ka anjeun ila azimi lutfillahi kana keagungan atawa kana poharana kawelasna Gusti Allah, kawelasna Gusti Allah Ta'ala bari mahaluhur Allah. Wa ta'ammal jeung kudu mikir-mikir anjeun hadhil alfadho kana ieu pirang-pirang lafad, kana ieu pirang-pirang ucapan nu tadi teh. Kudu mikir-mikir naon sababna Allah banget atanapi agung atanapi pohara naonana welasna. Saha jalma anu niat ngalaksanakeun hiji kahadean tapi teu kaburu kalaksanakeun bakal ditulis ku Allah hiji kahadean. Tapi saha jalma anu niat ngalaksanakeun hiji kahadean tur migawe kana eta kahadean bakal ditulis ku Allah sabaraha kahadean 10 nepi ka 700 tikelan atawa lebih loba ada apin tikel ayeuna sabalikna lamun hiji jalma niat migawe kagorengan terus teu dilaksanakeun kumanehanana teh sabab sieun ku Allah umpamana bakal dicatat ku Allah hiji kaalusan, henteu hiji kagorengan, hiji kaalusan. Jeung deui di mana-mana niat rek ngalaksanakeun kagorengan ku Allah terus dilaksanakeun. Ku Allah dicatat kagorengan tengan hiji henteu bertikel-tikel tah. Welasna Gusti Allah, asihna Gusti Allah, Rahman Rahimna Gusti Allah. Maka kudu naon cenah? Mikir-mikir, kudu nalungtik, kudu ngalaksanakeun atanapi kudu menganalisis. Nya kudu mikir-mikir we. Wa ta'ammal jeung kudu mikir-mikir anjeun hadhil alfadho kana ieu pirang-pirang lapad nu tadi teh anu aya dina hadis sahih Bukhari Muslim. Wa qaluhu jeung ari dawuhan Allah
Wa qaluhu jeung ari dawuhan Rasulullah. Ulangi, wa qaluhu indahu. Kan dia teh tadi di luhur teh aya lafad wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu. Wa qaluhu indahu jeung ari dawuhan Rasulullah dina lafad indahu eta isyaratun hiji isyarat. Neraskeun hadis anu ka-37 ieu teh. Eta isyaratun hiji isyarat petunjuk indikator ila i'tinai ilal i'tinai kana neja banget kana neja kacida biha kana migawe kaalusan takulapan indahu wa qaluhu kamilatan jeung ari dawuhan Rasulullah dina lapad kamilatan aya bacaan kalim kamilatan eta litakidi pikeun nguatan eta litakidi pikeun nguatan wasiddatil i'tinai jeung banget atanapi kacida nya anana biha kana itu kehalusan titik atau koma. Waqala jeung ngadawu Rasulullah fi sayati dina lapad sayati alias kagorengan tea allati hamma allati anu hamma neja itu si jalma biha kana itu kagorengan summa tarokaha tuluy ninggalkeun itu si jalma kana kagorengan teh kataba maka nuliskeun hak kana kagorengan itu si jalma saha Allahu Gusti Allah taala bari maha luhur Allah siga pasarannya tetamat-tamat bongan hadis arba'in indahu pikeun itu jalma hasanatan kana hiji kaalusan kamilatan anu sampurna deui teu bobohongan. Wanita anu nafsirkeun hadis ieu teh beda-beda. Ari tadina niat nyieun kagorengan sok sanajan teu tulus, nyieun kagorenganana teh teu ngalaksanakeun tetep we cenah ku Allah dituliskeun kagorenganana tapi kan cek anu sejen deui mah anu jumhur anu benar-benar bisa dipake hujah teu ditulis kagorenganana ari tertulis mah justru diganti ku kehalusan seperti anu tilu hikayat tilu pemuda teh anu katutup ku batu nu aya di guha tertulus tadi narek zina hikayat ngaran-ngaran hikayat hampir siga dongeng tapi teu mustahil. Mustahil. Kamilatan anu sampurna. Fa'akada maka nguatan Rasulullah tuh. Ha kana itu kaalusan bikamilatin kulapad kamilatin atau bikamilatan kulapad kamilatan nyata sampurna teh koma wa in amilaha jeung kana lapad fa in amilaha wa in amilaha jeung kana lafad wa in amilaha katabaha oke ya wa in amilaha katabaha sayatan wahidatan kana lapad atau kana jumlah wa in amilaha katabaha sayatan wahidatan fa'akada maka nguatan Rasulullah taklilaha karena nyaetikeunana taklilaha kana nyaetikeunana kagorengan biwahidatan kulapad wahidatan jadi teu
Untuk justru berlipat-lipat seperti migawe kahadean balasku asih atanapi kunyaahna Allah. Walam yuakid jeung henteu nguatan Rasulullah kana eta kalakuan goreng teh bikamilatan kulapad kamilatan. Untuk aya lapad kamilatan na ieu. Untuk di anuan kamilatan gitu dina arti kudu syukuran malah mah urang Gusti Allah. Sakali deui lamun niat urang migawe kahadean tapi teu kaburu kapigawe eta ku Allah bakal ditulis hiji kahadean nu sampurna. Terus lamun niat rek migawe kahadean niat tekan innamal a'malu binniat bener niatna. Terus dilaksanakeun dituliskeun ku Allah sabaraha kahadean 10 bahkan 700 bahkan bertikel-tikel. Sabalikna lamun niat neja hiji kagorengan tapi sieun atanapi eling ka Gusti Allah tetulus migawe kagorenganana. Sok sanajan dua pendapat aya nu nyebutkeun dituliskeun hiji kagorengan tapi nu anu sapendapat deui masa kumaha tadi dijelaskeun di dieu justru dibalikeun ku Allah ditulis hiji kahadean anu sampurna deui. Lamun niat migawe kagorengan tapi teu kaburu migawe eta kana kagorengan ku Allah ngan hiji dituliskeunana kagorenganana teh falillahi maka eta tetep ka Allah hungkul alhamdu ari sadaya puji falillahi maka eta tetep ka Allah hungkul alhamdu ari sadaya jenis puji ari sakabeh puji teu naon wal minnatu jeung kaanugrahan wal minnatu jeung kaanugrahan kasayan kajembaran kaasihan jeung kanyaahan subhanahu maha suci Allah la nusi henteu ngitung-ngitung abdi sadaya lanuh si henteu ngitung-ngitung abdi sadaya sanaan kana pangalem sanaan kana pangalem beribu-ribu ucapan terima kasih bersyukur ke Allah teka hitung henteu bisa dihitung abdi sadaya teu bisa ngitung abdi sadaya sanaan kana pangalemna ka Gusti Allah alaihi tegening ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi jeung eta tetep ka Allah wungkul ngaheulakeun jar majrur berarti li tahsis eueuh deui anu dipenta pitulung eueuh deui nu masihan taufik ka Gusti Allah ka urang sadayana iwal Gusti Allah wabillahi li tahsis jeung eta tetep ngaheulakeun khobar jeung eta tetep ka Allah wungkul atau piku ari nyuhunkeun pitulung taufik. Al hadisu saminu wa salasuna al hadisu ari ieu hadis asaminu anu kadalapan wa salasuna sareng 30 dina arti ari ieu hadis anu ka 38 tina nu 40 sok sanajan ayat tambahna 2 jadi 42 eta an Abi Hurairah ta katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah sing ganca ngalogatna qala ngadawuh itu atawa ngucap itu Abu Hurairah qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha make inna huruf taukid innallaha sanyanyana ari Allah ta'ala bari maluhur Allah eta
khobar tina inna eta qala innallaha sanyanyana ari Allah ta'ala bari malur Allah eta qala ngadawuh itu Allah man saha jalma ada anu ngamusuhan li bari kagungan kami cek Allah atau wali ka kami teu naon walian kana hiji wali atau napi kakasih nu matak wali anu sok disebut wali Syekh Abdul Muhi wali Sunan Kalijaga jeung sajabana secara harfiah mah eta teh kakasih Allah sok sanajan Nabi Muhammad wali Allah kakasih Allah malaikat Jibril kekasih Allah Abu Bakar Siddiq kekasih Allah ulangi dawuhan Allah melalui lisan Rasulullah man saha jalma ada anu ngamusuhan li diheulakeun eta teh milik Gusti Allah walian kahiji kakasih Allah jadi saha jalma anu ngamusuhan wali kakasih kami cek Allah gitu. Li walian dibalikeun maksudna nama saha jalma anu ngamusuhan kakasih kami cek Allah gitu. Faqad azantuhu maka nyata-nyata kodna harfiah faqad adantu maka nyata geus mere nyaho kami tu teh kapan takdirna anak tu kami huka itu jalma bil harbi kalawan merangan bil harbi kalawan merangan dina hati ngajak perang gitu ngajakan gelut cek Allah teh gitu saha jalma anu naon tadi ngamusuhan kasih kami kawali kami cek Allah eta teh tandana anjeun teh geus mere nyaho ka kaula cek Allah rek ngajakan perang teh geus seueur maknana gitu makanya orang wani gelut jeung Gusti Allah ibaratna ngajakan ngesang cek urang teh ngahina kakasih Allah atuh di dieu ge saparantosna parupuh Syekh Abdul Muhi jeung sajabana aya wali Allah aya sanu apa jalma nu sok leulempangan di jalan eta tukanyawan ku urang eta teh bawa ting wali Allah eta teh. Urang can karuhan nu bener-bener ngaji kieu. Meni suhud. Tapi hatena teu usul ka Gusti Allah can bisa disebut kakasih Allah. Bawa ting ngajina teh karena ada udang di balik batu gitu. Ada maksud-maksud tertentu. Komo sim kuring mah. Teu kaop aya hujan Korea mangkat naoge atuh meureun teu ikhlas puguh da rumasa sim kuring mah ada apul iman kurang iman aseueur wali teh saleresna mah ayeuna oge ngan dirahasiakeun ku Allah jeung secara dohir para mah didohirkeun ku Allah katingali ya atuh jalma soleh atuh kieu saha jalma anu ngamusuhan ka ajengan mah teu kitu berarti teh cek Allah teh ngajakan perang eta jelema teh. Faqad adantuhu bil harbi. Maka nyata mere nyaho kami ka eta jalma teh bil harbi kalawan merangan wa ma jeung henteu taqarraba kadeuheus kadeus teh deket ilaya ka kami
saha abdi hiji abdi kami bisyai'in ku hiji perkara ahabba anu leuwih dipikaresep ilu itu perkara itu syai'in ilaya ku kami mimma tinimang hiji perkara tinimang tibatan hiji perkara mimma tibatan hiji perkara iftarad tuhu anu mardukeun kami iftarad tu anu geus mardukeun kami sulasi atau sanes sulasi fiilna fiil madi iftarad tu iftaroda iftarodo ijtamaa iftarad tu anu parantos mardukeun kami hu kana itu perkara alaihi ka itu abdi alaihi ka itu abdi yazalu wala yazalu jeung henteu eureun-eureun sopo abdi abdi kami abdi teh jalma tukang ibadah jalma anu taat ka kami eta yataqarrabu mideus deket mika deket itu si abdi ilaya ka kami binawapili ku pirang-pirang pasunatan hatta uhibbahu sehingga mikaresep kami hu ka itu abdi. Nah anu disebut wali Allah teh jalma naon cenah teu samata-mata unggal poe deket ka kami wa mata qarraba ilaya abdi bisaiin ahaba ilaya mimma taradtuhu jadi geus puguh hal-hal anu dipardukeun anu diwajibkeun mah pasti dilaksanakeun ku anjeunna ditambah ku sering resep ngalaksanakeun salat sunat nawafil teh salat sunat salat duha seueur salat anu teu di waktu-waktu salat mutlak jeung sajaban urang mah sim kuring terutama boro-boro jauh karena disebut wali Allah rek dimusuhan ku batur ge nya karep teuing cek Gusti Allah teh da siapa lain wali Allah maneh sabab teresep ka kami ge teresep ka anjeun gitu cek Allah teh ahli tasawuf mah ya habibi ka Gusti Allah kitu dah kitu hei kakasih abdi rindu abdi sono ka Gusti gitu abdi teh asa jauh pisan jadi lamun urang jauh ka Gusti Allah Allah teh bakal jauh tapi lamun urang deket ka Gusti Allah taqarrub ari deket teh Allah pasti deket pisan bahkan leuwih deket tinimang deket teh dina urat nadi gitu asa jauh sih urang mah nya khususna sim kuring Gusti teh jauh disebut wakana disebut wali teh boro-boro wali nu disebut kakasih Allah teh nyaeta jalma nu sok taqarrub ka kaula cek Gusti bari ngalaksanakeun kaparduan henteu poho kana sagala anu dinawapilkeun pasunatan tos tah maka dituluykeun faida ahbabtu asa aya dina pelajaran Quran hadis ge ya di kelas faida ahbabtu maka di mana-mana mikaresep kami cek Gusti Allah huka itu si jalma huka itu si abdi kuntu maka bukti kaula cek Allah eta samahu seperti pangdengekna itu si abdi
dina pada ngaburuna ngalaksanakeun kahayang manehanana gitu. Awas tuluykeun. Tawa tanggal ngalogatanana mesti teu dituliskeun sing arti. Faida ya. Tadi Allah teh berfirman melalui Rasulullah didugikeun melalui redaksi Rasulullah. Ieu teh hadis qudsi kitu. Lamun innallaha ta'ala qala tah. Hadis qudsi itu di atas hadis mutawatir atau hadis sahih. Berat ieu. Sajalma anu ngamusuhan kawali kami kakasih kami eta teh pertanda ngajakan ngesang cek Allah ngajakan perang. Da anu disebut wali Allah teh nyaeta jalma-jalma atawa hiji abdi anu bener-bener taqarrub ka Gusti Allah. Dina arti mika resep kasaha ka kami cek Gusti Allah nepi ka kaparduan wajibna sagala rupana teu kaliwat pasunatanana dilaksanakeun maka di mana-mana kami cek Gusti Allah teh mika resep ka manehanana kuntu sam'ahu tangtu atawa maka bukti kaula teh eta teh seperti seakan-akan jadi pangdenge manehanana itu si abdi dina pada gagancangan ngalaksanakeun kahayangna itu si abdi dina kuntu sam'ahu. Ya Allah abdi hoyong anu langsung gitu ku Gusti Allah dilaksanakeunnya ari si cek tauhid mah sesuai kudrat sareng iradat Gusti Allah. Da eta jalma kitu teh bisa kitu teh geus dituliskeun di sejak zaman ajali terus dilaksanakeun melalui qadarna Gusti Allah. Ngan asbabna ulah teteganan kana eta karena peda urang deket ka Gusti Allah nepi ka ku Gusti Allah dipikanya lain eta mah geus padahal Allah we kitu. Nah, ditungtungan kana eta kudu diajar tauhid. Kunaon atuh ajengan komo wali geuning sagala kahoyongna kapalaina dicumponan sabab manehanana bener-bener taqarrub ka Gusti Allah tawajjuh ka Gusti Allah tajalli tahali naon deui baheula geunina hidayatul azkiya takholi aya tahali tajalli tapi lamun dina bahasa hikam jeung Jami'ul Muqni mah benten deui eta istilah eta teh. Tapi padahal eta kene. Geus. Alladzi anu yasma'u alladzi anu yasma'u ngadenge itu abdi ulangi alladzi anu yasma'u ngadenge itu abdi bihi ku itu celikna nya maksudna nama di mana-mana eta si abdi keur aya kahayang ngadoa ka Gusti Allah kusabab Allah teh geus jorojoy mikaresep ka eta jalma asbabna tadi sabab bener-bener taqarrub jadi wali Allah teh seolah-olah langsung jadi ceulikna eta si jalma pangdengena eta si jalma saking ku gagancanganana ngaijabah kana eta kahayangna kitu. Ya Allah teuing nya dumatak al halaj saya Siti Jenar manunggaling kaula Gusti. Jadi seolah-olah teh Allah itu bersatu dengan dirinya. Maksudnya lain gitu. Lah bisa jero teuing kalah kayak murtad urang. Ya Allah yang artos ayeuna berdiri putek langsung gitu. Wa basarahu jeung paningalina itu si jalma.
wa basarahu jeung paningalina itu si jalma alladzi anu ningali alladzi anu yubsiru ningali itu si abdi bihi eta bihi ku itu panon atau ku itu basor ku itu basor bihi ku itu panon wayadahu jeung seperti leungeun awas kedah yang leungeun kedah aya seperti tadi geuning samahu seperti panona wa basaro jeung seperti leungeuna jeung seperti socana panona itu si abdi alladzi anu ningali itu si abdi yubsiru ku itu panona bihi yubsiru anu ningali itu si jalma bihi ku itu panona wa yadahu jeung seolah-olah seperti atau jeung seolah-olah jadi leungeuna itu si abdi allati anu nyabok nu nyabak nu allati anu yabtisu anu nyabok atau anu nyabok teh anu nyabok biha ku itu leungeun warijlahu jeung seolah-olah seperti sukuna itu si abdi allati anu yamsi lempang itu si abdi biha ku itu sukuna si abdi ampun balasku deket-deketna Allah jeung eta jalma anu jadi kakasih Gusti Allah. Lain berarti urang lempang lain dilempangkeun ku Allah maksudna mah ieu balas eta si wali teh bener-bener dipikaasi dipikanya aku Gusti Allah. Matak di mana-mana Allah geus mika cinta mika resep ka eta si jalma timimiti pangdanguna pangningalina panyepengna ku panangan jeung ku sampean eta teh seolah-olah Allah teh gerak seperti leungeun eta balas ku gancangna nyumponan kahayangna kabutuhna eta si wali aya dina hadis anu sok di kelas sabaranya ilap deui teh wala in sa'alani jeung deui lamun menta wala in sa'alani jeung lamun wala in sa'alani jeung deui lamun menta itu si abdi ka kami wala in lamna lam taukid ieu teh walain jeung deui yakin lamun menta walain jeung deui yakin lamun salani menta itu si abdi ka kami la utiyannahu tah awas la nanti dia lam taukid deui jaba nuna naun nun taukid sakilah berat anteb la utiyannahu yakin atau maka yakin tang tumere kami ka itu abdi anu bener-bener oh eta pun bojo oge sok kieu atuh da cenah aang mat goreng cenah ngadoana oge anu kudu kumaha batur mah cenah geus siga babalina keur rezeki langsung dibere rumah salah teu bisa kitu tah. Dina Jauhar Tauhid yang jadi pangkat wali anu benar-benar dibikanya aku Gusti Allah bisa diperjuangkeun teu asan teu nya da eta mah kudrat iradat Gusti Allah ngan urang kapan dipasihan akal ku Gusti Allah mudah-mudahan we salawasna dipikanya dipikadede ku Gusti Allah wala inista'adani wala in jeung deui yakin lamun ista'adani menta pangraksa itu si jalma itu si abdi ni ka kami menta dipangraksa ya Allah jaga seperti si Abdul Muhyi di pamijahan umpamana rek anu ngadek lain kalah nepi bedogna teh hese kaluarna pedangna tina sarangkana eta kusa upadolna ku pertulunganana pangraksana Gusti Allah
La uidannahu tuh. La uidannahu. Lamna lain la nafi atau la nahi. Ieu mah lamna lam taukid. La uidannahu. Tangtu atau maka tangtu ngaraksa beneran kami cek Allah ka itu abdi atuhnya lamun ngamusuhan ka wali eta teh keur dibeberik si Abdul Muhyi ge cenah atau wali Songo geuning di daerah Jawa di Cirebon diraksa ku Gusti Allah naon sababna Allah mikanya mika dedeh ka eta wali sabab wali teh resep jeung sono bae ka Gusti Allah ari urang mah jauh rek kumaha ditulungan ku Gusti Allah rawa ngariwayatkeun parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis tadi saha Al-Bukhari Imam Bukhari tamatkeun ayeuna wayahna al hadisut tasiu wa salasuna ari hadis anu ka 38 eta an Ibni Abbasin katampiti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma moal kos dihartikeun ka hartilah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala parantos ngadawuh itu Rasulullah innallaha sanyanyana ari Allah eta tajawazali ngahampura Allah karena panghampurana saha kaula cek Rasulullah innallaha sanyanyana ari Allah eta tajawazali ngahampura itu Allah karena panghampurana kaula nya mere sapaan teh asbabna lamun Rasulullah ngahampura ka umatna Allah bakal ngahampura gitu an ummati ti umat kaula al khata'a kana kasalahanana al insanu ari manusia teh tempat poho jeung kumaha ko al insanu minal khata'i wan nisyan tuh ari jelema teh eta tempat poho tempat kasalahan jeung poho nu matak di mana-mana aya kasalahan pasti dihampura ku Gusti Allah lamun bener-bener urang jadi umat Nabi wan nisyana jeung kana kapohoan wama jeung kana perkara naon eta ustukrihu jadi majhul ustukrihu anu dipaksa itu si umat kaula alaihi kana itu perkara nyen kasalahan tapi dipaksa aya kasieun dihampura ku Gusti Allah atawa salat katinggaleuan ku sabab poho ku sabab sare poho dihampura ku Gusti Allah kitu ari umat Nabi Muhammad hadisun ari hadis eta hasanun hadis hasan rawahu parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis sa Ibnu Majah wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi wa ghairuhuma jeung liana itu Imam Baihaqi di mana-mana seueur anu ngariwayatkeunana eta bisa naik derajat hadis jadi hadis hasan atau hadis sahih sakumaha diterangkeun tina baiku niyah al hadisul arbauna ari hadis anu ka-40 eta an Ibnu Umar katampiti Ibnu Umar radhiyallahu muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhuma kaitu Umar sareng putrana qala parantos ngadawuh itu Ibnu Umar akhoda nyepengan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
biman kibni biman kibi kana naon cenah nyepenganana saur Ibnu Umar kana tak kaula pakola tuluy ngadawuh Rasulullah kun aduh sadar kun kudu bukti anjeun teh cek saha cek Rasulullah ka saha ka Ibnu Umar fid dunya di dunya teh ka annaka eta gitu eta jadi khobar kun lain kunti kun kudu bukti anjeun fid dunya di dunya kitu asa naonnya di tepak tak bari dicepeng tak ku Rasulullah pernah dicepengan tak ku mama ucin baturnya ada deketan lagi tara kalau siga jadi musuh pernah dicepeng tak ku Ang Epi pernah aya nonton tuh acan ari istri mamanya dicepengan ku Ang Epi cepeng padadan ge lamun ayo cenah cek Ang Epi teh ayo cenah anter tajiah atohna kerosok tangkep cicing cenah ada beteng akang mah leutik keneh sok asa kumaha kitu jeung ari ajengan jeung budak ajengan nangkep atau etan tak ka urang pernah dicek peng tak ku preman nu pinuh tatoan teu asa langsung ngesang meureun henteu adem iya dicepeng tak ku Rasulullah tak gitu bari nyarios Rasulullah teh bari ngadawuh kieu kun kudu bukti anjeun pi dunya di dunya eta ka annaka kaya ari kaya teh seperti sanyanyana anjeun eta goribun anu ngumbara mohon cek dina cerita Hamka oge Hamka ahli pujangga Indonesia Hamka uninga Hamka teu Hamka Haji ampun kok di singkatanana anu urang Sumatera geun pernah dipenjara membuat sebuah judul cerpen tenggelamnya kapal Panderwick atau di bawah lindungan Ka'bah. Kita itu hidup itu bagaikan berlayar di atas kapal mengembara gitu. Ketika kapal berhenti di pelabuhan, ada yang bersenang-senang melihat pemandangan, lama-lama ngopi jeung aya anu cicing bae dina parahu, dina kapal. Anu katinggalan nu mana? Anu di ditu anu berkelana gitu. Jadi seolah-olah di dunia teh urang teh ngembara. Sakedeung. Cek Rasul ge. Ulah lila teuing. Contohna singgah di Bali. Wah, balas eta. Kapal teh gitu. Eta teh pertanda ayo naik kapal akan berangkat lagi kapal feri. Hanya tewe ngopi gitu. Katinggalan. Di dunia ge ibarat kita itu di atas kapal nuker eureun anu bakal balik deui, bakal maju deui ka mana? Ka akhirat. Di dunia bakal balik ka akhirat. Kun fid dunya kana ka goribun. Kun kudu bukti anjeun fid dunya di dunia teh eta ka annaka saperti sanyanyana ari anjeun eta goribun naon? Ngumbara au abirun atawa anu ngaliwat atawa anu keur ngaliwat au abiru sabilin atawa anu keur ngaliwat di mana di perjalanan anu bakal engke nuluykeun deui ulah nyantai teuing atuh di dunia teh maksudna kitu anya eta din cek Hamka gitu dina mubalik sok kitu. Kita itu hidup bagaikan di atas kapal pesiar. Eureun kapal teh. Kahiji aya anu turun kalau itu ningali pemandangan, bari ngopi, bari ngaleut. Aya oge anu
turun saeutik aya oge anu cicingna panto aya oge cicing we lah urang mah dina jero kapal barang tol kapal teh wae kapan anu keur dinu jauh mah lompat anu kala cilaka mah saga tapi nu keur cicing dia da sababaraha dituluykeun deui gitu salamet ka ditu kabawa salamet di dunia kabawa ke akhirat gitu. Ulah mani bebeakan di dunia ulah mani bebeakan wakana jeung bukti sopo Ibnu Umar radhiyallahu anhuma radhiyamu kami karidosa Gusti anu maka itu Ibnu Umar yakulu ngadawuh itu Ibnu Umar teh nyarios atau ngawaler Ibnu Umar teh ida amsaita di mana-mana pasosore anjeun falatan tadir gitu falatan tadir maka ulah nungguan anjeun as-sobaha kana waktu isuk jadi kerjakanlah hari ini yang kita bisa kerjakan hari ini adalah milikmu jangan menunggu hari esok gitu maksudna nama penting pisan ulah loba ngahayal anu kedah dikerjakeun ayeuna kerjakeun kalau mau jadi karyawan geus asup ka kantor naonnya bingung nu dikerjakeun geus wah kapake kudunungan kudu cerdas kudu cekatan di mana-mana anjeun aya dina paso sore ulah nungguan isuk-isuk lamun ayeuna kudu geus waktu ibadah ayeuna waida asbahta jeung di mana-mana isuk-isuk anjeun falatan tadir maka ulah nungguan naon anjeun almasaa kana waktu sore wahud kudu nyokot anjeun min sihatika tina waktu cager anjeun lima rodika kana waktu gering anjeun wa min hayatika jeung kudu nyokot anjeun tina naon eta hirup anjeun lima otika pikeun maot anjeun geuning aya hadisna nu sejen geuning aya jangan menunggu 5 perkara kahiji sehat sebelum sakit geuning tapi eta mah cenah dhaif betul ieu nu sahih mah rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al-Bukhari Imam Bukhari ini aya keneh ongko 40 jadi 42 nya lah iya anu bieu anu ka 40 jelas teu jelas-jelas maknana heula nya tau tamat ena jam sabaraha di ngaos deui moal pas ban mah tu mingon payun lah tamat keunananya wallahu a'lam bishawab mudah-mudahan aya manfaat barokah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua deui ieu.